Di dieu abdi anu ngabiantarakeun bahaya narkoba. Tepangkeun wasta abdi Sapira Erika Putri. Lajeng abdi Anggun Juniarti tikla anu ngadamel teks biantara. Abdi sareng Sapira ti kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana, langkung ti payun, mangga urang sami-sami ngucapkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan karunia ka urang sadayana, nu atos masihan kasehatan ka urang sadayana tiasa ngumpulina kaayaan sehat walafiat. Hadirin rerencangan sadayana, dina ieu kasempatan teh sim abdi bade darkeun sakedik ngeunaan kana bahaya narkoba pikeun urang sadayana. Narkoba singkatan dina narkotika sareng obat-obatan terlarang anu tiasa ngabahayakeun tur ngabogaan resiko kecanduan pikeun nu makena. Saur pakar kasehatan, narkoba teh digunakan kanggo obat ngabius pasien nu bade dioperasi jeung oge digunakan kanggo obat penenang ka pasien nu ngalaman depresi. Sanajan kitu, fungsina narkoba disalahgunakeun ku remaja. Narkoba digunakeun ku remaja salaku obat penghilang stres. Narkoba jadi haram lamun disalahgunakeun. Lamun eta narkoba disalahgunakeun sarta dipakena ngalewihan dosis atawa aturanna, eta bakal matak cilaka. Akibat disalahgunakeun, narkoba ieu teh bisa menyebabkan karusakan saraf, motorik dina otak, anu parahna narkoba teh bisa nyebabkan kematian. Barudak ayeuna mah pake narkoba teh jang gagayaan hungkul. Maranehna teu apal yen narkoba teh bisa ngabahayakeun nyawa arurang. Bisa oge ngan saukur mimpi niluan batur meh katingalina keren. Jaba lamun urang make narkoba sareng ngedarkeun narkoba bakal ditahan ku polisi. Terus bisa dipenjara. Sapertos anu aya di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, seperti berita saacana siswa kelas 1 SMP di Purwokerto ditangkap polisi sangkan ngedarkeun narkoba tanpa pangaweruh wargi. Mending ayeuna mah urang ngajaga diri dina narkoba jeung fokus kana kahirupan anu leres. Mumpung hirup urang ora keneh. Nah, mung sakitu wae anu tiasa kusim abdi kahatur. Hatur nuhun sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan dina biantara situ. Assalamualaikum